Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tribana angkat sakit sareng dalana basa lungsur pencet sakit. Satu ngajak yang mengarudang. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa jamilni ya badi'as samawati wal ardi ya dal jalali wal ikram, bil fasahati wal balaghati wal bara'ati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, bi rahmati raghfati talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amin ya rabbal alamin. Faqala azza wa jalla fi kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu mithlu alfi ajri syahidin. Wa qala alaihi salatu wassalam, sayati zamanun ala ummati la yabqal islamu illa ismuhu walal imanu illa qawluhu walal masjidu illa bunyanuhu. Wa qala al hukama al watan yantadiru kathiru minka al ilmu wal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh, Allahu wa rasuluhu a'lamu bimuradih. Wa qala al-qa'il li mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salla alaika Allahu rabbi daiman abada ma'al bakar wal afar
jami'il wal ashabi man qad khassahum Rabbul Alamin kama Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sadajan kebatnya lumampah urang maoskeun sholawat tawis mahabbah urang ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ngalangkungan awasan sholawat urang samudayana ngengingkeun syafaat ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oge dina asrorna diuningakeun bila mana dina hiji riungan diawaskeun sholawat ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sadaya hajatna anu hadir baris diijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa mangga baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ieu teh di Bandungan ku abdi sorakna aya nu kaluhur, aya nu kahandap, aya nu hese belok. Aya nu geus nunutan penten bunyi jadi sorakna teh padu calangap ya. Gini ucapkan. Kita samakan dulu suaranya, setuju? Coba cek. Ta sok. Ta 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 ta. Ajib. Ngiringan sadaya nanya mudah-mudahan anu hese ekonomina sing digampilkeun ku Allah taala. Amin. Nu keuriweuh rumah tanggina mudah-mudahan sing diberkahkeun rumah tanggina. Para santri wa santria sing harasil ilmuna. Ibu bapak sadayana narupi hajat urang sing diijabah ku Allah taala. Amin. Gaduh sametan ka mana bae Bu Halid Bu Ageng mudah-mudahan dipaparinan kagampilan kangge mayaranana. Amin. Sarta di dieu para pamuda para pamudi seueur karang taruna mudah-mudahan anu nuju usaha sing langkung majeng usahana. Anu nuju nuntut ilmu nu kuliahna nu sakolana sing dihasilkeun ilmuna. Bisi aya pamuda lewat umur 25 tahun pamudi yuswana 22 tahun teu acan kenging jodoh. Mudah-mudahan sabak dalih ti dieu ngengingkeun jodoh saenggalna. Amin. Ulah geuning nini nu ngajawab. Si bapak boga bojo ogenan ngaminan yang ngeusan atawa ngaleut heula nya. Beuli dudu bedegong teu tawis-tawis bapak ngalaleueut. Ibu tong narempokeun era. Ngiringan sadayananya mudah-mudahan teu ngiringan sing huntuna morolok kabeh. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana nama madha ya wasi'al karam
Gusti dugikeun ka Rasul rahmatur salam kula wargi sahabatna katabi'in sadayana ya Rabbi bil Mustafa abdi sadaya tawasul mau sholawat ke Rasul pamugi ieu tawasul janten kenjar minu unggul ya Rabbi bil Mustafa sidana sadaya jamaah pamugi Gusti ijabah tebikeun tina musibah salamat dunia akhirah ya Rabbi bil Mustafa sadaya jamaah pamugi Gusti ijabah sadayana angkat zarah ka Mekah jeung ka Madinah ya Rabbi bil Mustafa qasidana Allahumma al-ijabah wal inayah wal maghfirah bihaqi umil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Para kiai, para ustad, para ajengan, para masyayikh nusamirawu bil khusus pangresa al-mukarram khadimul ma'had miftahus sa'adah miwa sadaya kulawargina kantenan pangresa sasepuh oge pendiri pasantren alladzi lam yusamma ismuhu ta'ziman wa takriman. Urang doakeun mudah-mudahan guru urang, murabi urang, sadayana para kiai, para ajengan biasa miburuk fatwa piwejang ka urang sadayana, baik dina pangaosan mingonan, dina pangaosan sasihan, kantenan dina acara PHBI. Mudah-mudahan marantena sing paranjang yuswana, sing sarehat salirana, istiqomah dina taatna, sarta dijaga diraksa ku Allah tina fitnah kantenan mantenanana naon anu parantos dipaparinkeun ilmuna nu dicicikeun ilmuna ka para alumnina ka para muridna ka para jamaahna. Mudah-mudahan sing janten ilmu anu manfaat sarta mudah-mudahan urang tiasa ngamalkeun dina kahirupan sadidinten buahna wa ulaika humul faizun. Urang janten jalmi nu bagja dunya rawuh akhirat. Amin ya robbal. Para aparatur pemerintahan,
Bapak Kepala Desa miwah sadaya perangkatna, Bapak Ketua Majelis Ulama sakantenan jajaranana, oge ka pemerintahan di lingkungan urang, Bapak RW na, Bapak RT na nu sami linggih. Tidak tabakup Jembar pangapunten bilih aya teu kasebatkeun eta oge sami anu kusim kuring dipihurmat. Bapak Ketua DKM miwah sadaya jajaran anu kusim kuring dipihurmat, Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu mana para panitia parantos sesepan pariosna jor-joran milarian dana disarengan ku sadayana tokoh, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, anu mana saurna informasi ieu acara diprakarsai ku para generasi muda. Mudah-mudahan pemuda-pemudi di lingkungan urang oge lingkungan desa urang Karang Taruna disebatna, mudah-mudahan sing janten pemuda-pemudi ashabul kahfi nu baris negakeun syariat agama sarta istiqomah di masa anu bakal datang. Amin ya robbal. Ibu-ibu nyandak tuangan kalih leuteun, mudah-mudahan pokona mah pengorbanan para wargi harta bandana tuangeunana leuteunana dugikeun ka terselenggarana ieu acara, mudah-mudahan digentosan ku Allah nu langkung-langkung kalayan barokahna. Amin ya robbal alamin. Para jamaah sadayana, ibu-ibu, bapak-bapak, para tatamu uleman, rekan muda-mudi, para santri wa santria anu nasib sapananggungan jawab kana maju sareng mundurna Islam di masa anu bakal datang, nu kusim kuring dipihurmat, pamudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin ya robbal. Syukur alhamdulillah kehadiran kita pada malam ini di tempat ini semata-mata karena kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kehadiran kita pada malam ini di tempat ini semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu melalui pengajian akbar dalam acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diprakarsai oleh para generasi muda beserta masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah. Semoga kita semua termasuk pada firman Allah, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin ya robbal. Amin ya rabbal. Itu bekaskan atau ibu bisa setruk. Ibu si ibu tuh tiung berem di pengkal jika nagita selapina ningali wae ka abdi kunaon ibu bogoh teu badai gitu bogoh ieu kunaon ningali teu ka hartos bahasana ieu punten jamaah sadayana sateuacan abdi kebatnya lumampah ngawosna hoyong bahasa naon, bahasa Sunda, bahasa nasional, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa ya? Bahasa hati. Siap bahasa hati karena saya tidak mau kalau seandainya ada dusta di antara kita. Yang bahasa naon ya? Cek si ibu tiung berem cenah Pak Ustad moal nyariosna naon ngan sakurina teh kabroki ka Pak Ustad, tapi punten cenah Pak Ustad. Semua terserah padamu, aku begini adanya, ku terima keputusanmu apapun yang akan kau katakan. Baiklah yang berbahagia kumargi mustamina di desa para pemuda sareng pamudi wungkul katawi seur ibu-ibu, bapak-bapak, nini-nini, aki-aki anu yuswana punjul 70-80 tahun. Kumaha upami bahasana bahasa gado-gado? Setuju? Setuju? Wios bahasa Sunda wios, bahasa Jawa wios, aya suku Sunda aya, suku Jawa aya, suku Jebrag aya. Tadi roromeheun sanes roromeheun eta teh perpecahan antara suku. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah.
Dina kesempatan anu mulia ieu simkuring tiasa nadunan kana pangulam pangarsa salehuna di dieu salakna sepuhkeun di ieu musala kalayan. Alhamdulillah hatur nuhun jazakallah ahsana jaza kana kasayang sadayana. Namun aya saur dusung dina kurung sasadu aya bahasa nu dicandak dina lingkaran iktidar simkuring ngadeg payunan para wargi samudayana nyaeta simkuring mah moal ngaos dan ngaos mah neme parantos ku pangarsa murabi putra guru urang samudayana mudah-mudahan mantena sing langkung berkah ilmuna amin. Abdi mah bade ngobrolkeun situasi jeung kondisi keayaan zaman ayeuna anu serba hararese serba teu aya. Leres. Sai tos kirang ibu. Ari artos pinuh keneh dina lomari. Insyaallah simkuring bade nyarioskeun situasi jeung kondisi ayeuna sabada masa pandemi efekna dugi ka ayeuna teu acan rengse. Numawi sakitu mudah-mudahan simkuring dina cariosan ieu mun teh aya resna sing janten ilmu anu manfaat cenah pangintenan seueur lepat balangah jeung gagabahna simkuring teu keung insyaallah engke dilereskeun ku para guru urang samudayana ku murabi urang samudayana ngan duka kiateun 5 duka 10 menit duka 20 menit duka sajam wios mun dugi ka tabuh 12 wios biasa ieu ngaosna dugi ka janari siap ngaosna dugi ka subuh siap bahkan dugi ka subuh itu namanya memperkosa kiai kan simkuring bingah ditaros ngaosna dugi ka tabuh 12 wios ngaosna dugi ka tabuh 2 wios dugi ka janari ngaosna wios abdi yakin 100% ibu-ibu jeung bapak-bapak ahli ngawadul menyang ngaos-ngaos dugi ka tabuh 3 tabuh 4 abdi mah kabayangkeun nembe ogenang abdi di dieu 10 menit teu acan ibu diukang geus teu pararugu nu tadina ibu teh kapanan emok ayeuna mah standar jangkung terus Bu bapak tadi mah kopi anak meneko ka dieu mah geus nyangigir Pak kawaya kieu mah masana kapleh di gardu komo nu tadi medar lang layanganana eleh maka kiri mun teu di belakang itulah layangan tegak tapakan para wargi sadayana urang langsung baik karena pokok permasalahan dikarenakan waktu semakin malam cuaca semakin dingin untuk menghangatkan suasana pada kesempatan yang berbahagia ini agar kita mendapatkan fadilah dan barokah mari kita dengarkan Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula. Dina eta ayat Bapak Ibu ayat bahasa al-ummiyin. Al-ummiyin teh hartosna bodoh. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Ngan bodoh didinya lain bodoh teu bisa maca, teu bisa nulis, teu tiasa ngetang. Buktosna sakola ti kawi TK, SD, SLTP sampai ka perguruan tinggi parantos aya. Ekspor impor barang ka luar negeri parantos aya. Teu sakedik jalmi nu sukses tina dagang tani sareng perniagaanana. Kok kenapa waktu itu dikatakan abad jahiliyah? Ternyata bodoh didinya bodoh teu bisa maca, teu bisa nulis, teu tiasa ngetang, tapi bodoh anil haq, bodoh tina bebeneran, teu bisa misahkeun mana hak, mana nu batil, mana nu kudu, mana nu ulah, mana nu maslahat, mana nu madarat. Dalam segi hukum muncul hukum rimba menjadi peradaban. Yang kuat menghantam yang lemah, yang kaya menginjak yang miskin, bahkan harkat derajat wanita diinjak-injak. Na'udzubillahi min naon ibu balik ujung ngeureuyeun
Di saat mencekam seperti itu, lahirlah seorang Rasul, namina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dikikis habis berbagai macam kekufuran dan kemunafikan. Walaupun banyak tantangan dan rintangan, Nabi diintimidasi, dieksekusi, diusir, dianiaya, Nabi pantang menyerah. Terus Nabi mengajarkan kalimat tauhid, menanamkan akhlak mulia di setiap masyarakat, mengajarkan la ilaha illallah di saantero alam dunia il, sampai Nabi menjelang wafat menghadap Allah Ta'ala. Kemudian setelah Nabi wafat diteraskan perjuangan anakku para sahabat, sahabat pupus diteraskan ku para tabi'in, tabi'in wafat diteraskan di ku atba'u tabi'in wafat diteraskan di ku tabi'in tabi'in, sampailah kepada para ulama pun tidak tinggal diam, satu demi satu mati menghadap Allah Ta'ala. Muncul kiai baru, ajengan anyar beki kolos sepuh setruk ngantunkan, muncul ustad anu enggal. Intina Islam diestafetkeun ti kawit Rasul ka para sahabat, ka para tabi'in, ka atba'u tabi'in, ka para waliullah, ka para ulama, ka para ustad, ka para jengan. Islam dugi ka urang karaja desa. Alhamdulillah. Namun Bapak Ibu samudayana, Islam dugi ka urang teh teu sagampil ngabalikeun telapak pandangan. Bim salabim abra kadabra jalma langsung iman, tapi aya harga nu kedah dibayar mahal. Mun teh aku bapa diwadahan kana jaliken, berapa ribu jaliken desang jegetina umat Islam nu dikocorkeun keur ngabela agama Allah Ta'ala. Berapa ribu ibu-ibu anu jatuh namana jadi janda sabab carogena maut jeung Rasul keur ngabela agama Allah. Bahkan berapa juta anak-anak anu jatuh namana jadi yatim piatu sabab ibu ramana maut jeung Rasul keur ngabela agama Allah Ta'ala. Intikna nunamina sahabat saking cinta na ka Allah, cinta na ka Rasulullah, demi izul Islam wal muslimin, lain ngan saukurela berkorban harta, tenaga, bahkan nyawa sekalipun, nu teu aya jualanana, siap diwakafkeun ngabela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu kunaon da rep abdi bade naros ka jamaah sadayana. Ari urang cicing nganggem agama Islam parantos sabara puluh tahun. Halo? Araya teh araya wah. Nyora atuh. Atuh ieu muludan nu kasabaraha kalina. Lepeh kana be. Ibu sabaraha yuswa? Punya saumur-umur. Ibu teh dipanggil ke bapak kepala desa teh, ibu cenah sabaraha yuswa ayeuna? Habis saumur-umur nya kitu. Ayeuna urang canda ku Yuswa, mun Yuswa bapak 60 tahun berarti geus 60 kali ngalaksanakeun acara peringatan Maulid Nabi. Lamun teh Yuswa ibu 40 tahun berarti geus 40 tahun 40 kali urang ngalaksanakeun muludan. Lamun para pamuda pamudi santri wasantria upamina nembe 20 tahun berarti kakara 20 kali ngalaksanakeun muludan. Nu janten pertarosanana naon mutiarik maladang muludan nu setiap tahun kurang dilaksanakeun jeung diperingati nu bisa kurang diamalkeun di tengah kahirupan sadidin teh. Minimal urang tina peringatan Maulid Nabi nu ayeuna tiasa ngarobah kana kultur kehidupan urang anu langkung sae. Nutara ka masjid sing langkung getol ka masjidna amin. Nutara berjamaah sing langkung getol berjamaahna amin. Nu gaduh murang kali kirang sae akhlakna sing janten murang kalina teh akhlakul karimahna mulia sae amin. Nutara ngaos sing jadi getol ngaos amin ya robbal amin. Belah dieuna mah urang dina peringatan acara Maulid Nabi nu ayeuna simkuring umajak bil khusus ka diri pribadi mugi aya hikmah ka samudayana. Yuk kita tingkatkan kualitas iman jeung takwa urang ka Gusti Allah.
naon sababna iman jeung takwa adalah modal utama jangan hontal kebahagiaan di dunia jeung di akhirat. Regedeg jeung teu kehidupan jalma tergantung iman jeung takwana. Maju mundur saeutik lobana bungah jeung teu bungahna kehidupanana tergantung iman jeung takwana. Bahkan salamet cilaka dunia jeung akhiratna tergantung iman sareng takwana. Bapak Ibu, bujang di akhirat, di dunia kene jalma nu bener iman jeung takwana ku Allah baris dipaparinan dua keutamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haytsu la yahtasib. Jalma nu leres iman sareng takwana ku Allah bakal dipaparin jalan keluar hirupna sarta dipaparin rezeki nu tadi sangki-sangki. Alhamdulillah. Tapi sawalerna wa man arada dzikri fa inna lahu ma'isatan danka. Jalma nu ngabalieur tina eling ibadah ka kami salat tara ngaji tara jeung dulur takur jeung tatangga teu hade tara tinulung kana butuh nalang kana susah manusia nu kitu hirupna bakal ripuh bin ripuh. Naudzubillahi min dzalik. Makanya para wargi sadaya, kita tidak mungkin menutup mata dari kasus demi kasus musibah dan musibah yang terus menimpa bangsa Indonesia saat ini. Mulai gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung, udara murad, kapal cair di kalebu, ditambah pemerkosaan, perzinahan, pembunuhan dan lain sebagainya. Lah cenah ibu teh usad segala teh diomongkeun keun bae di batur ieu longsor nage, di batur ieu angin puting beliung nage, di batur ieu nu hese caina oge. Jadi urang mah aya keneh, tapi kan resesi ekonomina karasa ku urang sadaya. Hese diartoseun teh hese ayeuna. Leres Bu? Di dieu sesah gampil diartoseun. Sesahnya banyak. Di lemur abdi mah nyebat nage sanesah deui Pak peuheur. Ai peuheur teh bakat ku hese mantak abdi datang ka dieu peuting-peuting jadi nyeri ti koro gorowokan teh kereneangan naon. Sok husnudon sia. Demi Allah demi Rasulullah abdi angkat ka dieu ngadag di dieu teu niat teh neangan duit. Lamun abdi niat teh neangan duit kudu abdi tadi murid ka dieu leulengiteun ka ayeuna keur diteteangan. Ari abdi teh lain jelema bener, abdi teh tukang doraka, tukang maksiat, ngan untung we ku Rahman Rahimna Allah, ku bageurna Allah Ta'ala, ya satar uyubana, ditutupan dosa jeung kasalahan abdi. Coba lamun teh dibongkar ku Allah dosa abdi, kasalahan abdi, moal aya jalma nu kersa ngadangukeun cariosan abdi. Mantak abdi yakin di dia seueur bapak-bapak ahli taat, ahli ibadah, bapak-bapak ahli tahajud, para pemuda ahli tadarus, ibu ogenan tukang wiridan, bahkan huntuna sakabeng mati catrok kana tase. Sugan we abdi kacanakeun ka surga ku sadayana, amin ya robbal. Ya cenah meureun engke mah bubar acara aya kaemut wae ti panitianya, alhamdulillah. Cenah teu dibere keno memang balik. Para wargi samudayana ayeuna teh keur sesah piartoseun teh ya Allah ya Karim. Sok ku bapak karaosnya kadang-kadang geuning Pak usaha saminggu eureun 3 minggu rajeun digawe teu pere kapan bayaranana ditangguhkan. Beres Pak? Bangunan, bantuan tina Covid di baheula nepi ka ayeuna teu kabagean. Aya di dieu nu teu meunang? Ya. Saneh tong rame Pak aing teu kabagean. Ka di Bobodo we cenah divaksin cenah panjenengan geura abdi teh ngajaran nepi ka 2 kali teh. Wah nepi ka ayeuna ge. Keun milik Bapak lain tidinya. Sok Bapak artos kadang-kadang aya, kadang-kadang teu aya. Tapi kan budak mah teu apaleun eueuh duit. Leres sok ayeuna mah budak sakola wae kan teu make duit merek sakola agama ge teu init. Sok budak ibu pun tanya gaduh murang kali TSD sabaraha bakalna? 5.000 SMP, 10.000 SMA, 15.000 geuning ayeuna budak katarak cerot wae sakolana aya sakola puat.
kapan sekolah PAUD bekalna teh leuwih gede kapanan sabaraha bekalna budak PAUD 35.000 gede-gede teuing kapan sakolana jeung indungna kayak budak mah diajar di jero leres indungna di luar ngadaguan kesel aya tukang tahu bulat dieureunkeun tukang cuanki dilirenkeun tukang mie ayam dibungkus atuh salakina teh balik di pagawean lohor teh mukakeun mejikom nyai cenah geuningan angerkeun ieu sangu teh ata puasa mulut lain puasa mulut kapan ibu teh sebeuh di sekolah cek abi mah sekolah PAUD jeung sekolah TK mah nu puguh mah ulin wungkul emang aya pendidikan dengan loba nama nyanyi-nyanyi geuning apa kapan abi ge boga sekolah PAUD teh diintip ku abi teh eta teh kur kitu we aja teh geuningan ping 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 pong 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 ibu masak emping bapak main pingpong anu kitu mah teh kudu sakolah bapak ge bisa nyapanya sok berapa ping 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 pong 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 ibu muka samping ku bapak rek dirongkong ada wargi samudayana hese ayeuna teh piartoseun ya Allah ya Karim ditambah para wargi samudayana pangabutuh nu teu meunang teu aya kenapa hal ini bisa terjadi bahkan halodo nu ayeuna numutkeun penelitian hujan teh paling cepet lungsurna teh nyaeta dina bulan Desember cenah kan ai cenah mah khobar ai khobar kan mah tamala sidqo wal kidbah ngan ku gambaran ayeuna kakara kieu geuna urang geus sesah cai di urang mah aya keneh sakieu mah Pak tinggal di daerah anu sanes mah istisqa geus 2 kali 3 kali Allah teh acan ngalungsurkeun hujan berapa hektar tanah berapa hektar gunung anu kahuruan di daerah anu sanes mah di urang mah masih keneh aya kunaon di urang masih keneh tatangkalan baruahan keneh cauh baruahan keneh sawah sakedikna balong tiasa keneh dimanfaatkeun ieu teh aya keneh barokah ti Allah taala nyaeta ku ayana para kiai para ulama ku ayana majelis taklim pondok pesantren lamun geus eueuh para ulama lamun geus eueuh para santri nu ngadares lamun teu aya para ajengan bangkrut alam dunia teh kiamat geus Pak sok geura emutan ku urang sadayana geus kudu kumaha tu urang teh mentak abdi mah puntennya maos dina sapalih keterangan bahwa imah urang berpikir dewasa banyak urang ulah maca situasi kondisi ayeuna lah geus teu kaharti ku sirah iwati urang matematika Allah taala lamun urang hirup matematika jelema geus moal kaharti 2 tambah 2 pasti 4 lamun teh ayeuna urang usaha kemudian duitna keur hararese taroskeun ka tukang usaha anu geus puguh biasana ratusan juta sapoe ayeuna mah kapan riweuh disebut lancar usaha zaman ayeuna ngan saukur cukup jang mayar hutang jeung pangabutuh sapoe eueuh leuwihna komo angot atuh nu koreh-koreh cok leres teh ibu sok kapan ibu ogena karaos punya biasana dahar jeung daging tiap poe ayeuna mah kapan saminggu sakali biasana mah saminggu sakali teh mun bapana bayaran poe Kemis teh kapanan meser lauk emas lauk jair 3 kilo 4 kilo kapan ayeuna mah ibu teh milari laukna anu parantos diwadahan dina plastik mata kan kajian gitu ngasieun melongkon telasieun kabinan bibirna diberi cara ngap aya leur cakluk beneran hati urang ka Allah naon cenah beneran hati ka Allah kan ari hati teh cek bahasa kitabna mah hapunten para sehunanya sanes ngaburakeun cai ka langit kan ari hati teh adalah qalbun ai qalbun teh lamun dina kendaraan manaon kolbak terus kolbak terang kolbak kolbak kolbun tuh kolbak ai kolbak sok sagala asup ibu bade pangaosan muslimatan naik kolbak bapak-bapak bade jajab atana pingalayat teu aya cenah mobil anu tutupan mah aya kolbak ngaliwat naik kana kolbak aya nu rek minahkeun
bumi atau napi toko neangan teh kolbak panen ke Panti Serang tekaduga ku motor mada loba teuing panena menang 200 karung pasti karena kolbak. Urang ayeuna panen sampe panen cau dicana ka pasar ngagunakeun kolbak. Kolbak mah strategis bisa asup naon bae, pakai jelema ampi, pakai barang ampi, pakai lomari ge ampi. Terus coba nah hati jalma sagala aya nu bener nu salah ararasup kana awak urang. Bahkan digambarkan ku Syekh Ibnu Athaillah bahwa dina hati jalma teh kapan aya nu belah katuhu aya nu belah kenca. Nu belah katuhu lamun dina sasatuan mah onta, sapi, muning, me. Lamun teh dina hati nu belah kenca mah anjing, ajag, carel. Sok lamun teh ayeuna hayam keur arulin jeung babaturanana jol aya careuh nyamperkeun moal. Ini carana oke. Upamana aya ucing keur ulin jeung babaturanana, aya anjing, aya ajak lumpat. Kunaon milik rezeki jararauh wae, kunaon doa urang teu diijabah wae ku Allah taala. Maksudna lain doa teu diijabah, tapi ijabahna dipengkolkeun wae ku Allah teu sesuai jeung kahayang urang. Nyaeta urangna ajak, urangna careuh, urangna masih kene jauh jeung Allah taala. Punten di dieu nya. Saupamina di dia aya tokoh masyarakat, aya Pak Ustad upamina kunaon cenah masyarakat di abdi mah kieu kan sok aya eta abdi daya nguriling teh. Pak Ustad cenah pangbahaskeun anu da di abdi mah cara aya jami pangajian teh mingonan paring cenah tiluan bari aki-aki wungkul caritana pangajian pemuda. Kapan eta geus teh pemuda tahun genep 4 nya cenah hese di bawah ngaos mah. Nah, tadi medar mah meuni pinu cenah Pak Ustad. Lamun terus yang akang jalahkeun bae masyarakat, maka akang sampai di mana hatena ngaib ke Allah taala. Ketika aya permasalahan, masyarakat tengah hargaan ka urang, aya masyarakat anu oleh lain salah masyarakat tapi hate eta oknum ustadna teu acan ngaib sareng Gusti Allah taala. Tak urang ogenan Bapak, ketika bojo hese diatur, ketika budak ayeuna hese diatur, kita masantren teu dae, kita ngaji teu dae, ngariweukeun wae ka kolot, kari urang sampai di mana hati urang ngaib ka Gusti Allah. Bapak upamana angkat ka mana batur mah ngahargaan, batur mah suntangan, nah sia teh teu ngahargaan, lain sia teh nu teu ngahargaan, tapi sampai di mana hati urang ngaib ka Gusti Allah. Ketika ibu bade ngalangkung kahalangan ku anjing, lamun ku ibu dibaledokan kalah ka ibu anu bakal dirontok ku eta anjing, maka deroan nu bogana mang punten abdi bade ngalangkung itu aya anjing ngahalangan, cukup cek nu boga anjing teh pis boy ka dieu tanpa ngagunakeun batu. Ketika urang aya permasalahan dina ekonomi, aya masalah dina kehidupan, masalah situasi kondisi keayaan bangsa Indonesia ayeuna anu carut marut ieu ditambah hese duit, ditambah tahun politik, loba fitnah, eueuh deui urang ibati munajat ka Allah taala. Sok tingali warga urang anu di Rempang. Beres teh? Mereka membutuhkan keadilan. Aranjeuna teh lain calik dina taneuh batur, lain ngontrak taneuh pribadina, taneuh leluhurna, anjeunna dilahirkeun dirinya, aja tuang dirinya, kaleueut dirinya, ibadah dirinya. Aranjeuna teh tukang ngaraos, tukang ibadah, tapi ujianna leuwih berat. Ya Allah ya Karim, di mana keadilan? Bahkan lain menta ayeuna dimenta ketenangan, menta keamanan, lain kala diamankeun, kala dipiting. Aya dipiting dipiting teh cenah eta teh dirangkul, anu dirangkul sampai modar. Naudzubillahi min tek nepi ka iraha atuh para wargi samudayana iwalti ieu teh panyepret di Allah taala. Urang kudu caket sareng Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaku fiha fa haqqu 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Bila mana
Allah pada nurunkan musibah di eta kampung, di eta daerah, di eta negara, amarna mutrofiha, maka bakal nyimpen kaum mutrofin di lebetna. Saha kaum mutrofin dirinya? Hiji al-amirun al-jairun, pamimpin anu lacut. Nu kadua al-agniyaul jairun, tukang ajal manu beunghar anu tukang bergelimbangan maksiat. Imah pahade-hade, mobil pa alus-alus, tapi masjid madrasah pasantren diarantap. Halo? Di bumi mah wah atuh pinuh ku aksesoris gitu. Iya, TV ogenan digantikeun resep ningali Persib dan uletik pacana anu 14 in jam 20 jam babari awet meuli anu 85 in itu awet-awet. Nah ari di masjid mah beringan speakernya nyereknya Kang Jawa nu mamekeun. Masjid can beres sugan aya nu ngalirik. Ai baheula mah lamun masjid aya di lingkungan urang, lamun aya sarana agama di lingkungan urang rek getol berjamaah di masjid. Ketika ngabangun keun ti abdi semena, keun ti abdi kesikna, keun ti abdi keramikna, keun ti abdi sound systemna, keun ti abdi ayeuna listrikna. Ketika masjidna beres layan huluna ila qolina wah asinang. 15 abad ke belakang Nabi pernah mengatakan, sayati zamanun ala ummati, bakal datang hiji zaman ka umat kami nu mana dina eta zaman manusia berlomba-lomba ngabangun masjid tapi layat huluna ila qalila asina mah Allah. Leres henteu? Leres henteu? Pantak abdi rumaja ka para wargi samudayana eueuh deui iwalti urang munajat ka Allah taala sing daek cicing di masjid, berjamaah di masjid, mendengarkan fatwa dari kiai di masjid. Sabab masjid, madrasah, pesantren adalah tirkah Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul parantos teu aya, maka tirkahna sanes sawah, sanes kebun, tapi masjid, madrasah, pesantren. Yang naonan urang ngalaksanakeun acara memperingati Maulid Nabi dugikeun ka RCF puluhan ratusan juta, ai mahabah ka pesantren heueuh. Ka masjid tegetol mata hikmahna mah sabada muludan nu ayeuna urang sing langkung getol ka masjid. Amin ya robbal. Osok urang berjamaah osok. Osok tara-tara wasa mun utara tapi ngaku osok sing leungit setengah 11 ya. Para wargi samudayana ya, ayeuna teh kan usum HP-nya. Garadu HP Ibu. Meuli itu. Ngapa tidak centreng masjid. Ayeuna teh usum HP. Kapungkur mah Ustad Kiai ajengan teh nyepeng tasbih, ayeuna mah nyepeng. Ibu-ibu kapungkur mah tadarusan, ayeuna mah nyepeng. Sibuk ibu-ibu dina HP WhatsAppan wal tiqtokan. Naon cenah Bu? WhatsAppan wal. Ibu tengah ngawas tajwid kan ya aya kol-kolah tiqtokan. Sok Bu. Ngaguguan bodoh mah deui. Ya HP. Ieu teh kan HP-na abi HP anu awon. Da anu saya mah aya di ibu teh meser HP teh anu harga 10 juta upamina tepang sareng abdi kunaon udah korek wae bari reumai ibu teh kunaon ceng teh ibu bari nangis gitu caroge beger deui jeung tukang rencang sana cenah Pak Ustad abi teh cenah pun anak pengen pun atos abi teh cenah 50 juta kang campur-campur kang muludan cenah 100.000 sesana mah kanggo kaperyogian ngan cenah bade ditelepon ieu teh cenah teu nyambung-nyambung ku abi teh dibuka punten ibu namut HP-na dibuka teh aya kuotaan ibu tingali abi mah HP-na awon ngan insyaallah kuota mah aya ibu hoyong nelpon
cobi bukakeun wifi na ku abdi bade diaktifkeun hotspotna ngahotspot ka abdi, maka si ibu eta tiasa nelpon, geus nelpon maka ditransfer artos 50 juta kenging lebet kana rekening ibu katampi ku pandangan ibu di cana kabang. Teras aya kene waktu ibu teh tiasa muka TikTok, tiasa muka WA, tiasa muka Facebook, tiasa nelpon, tiasa nga-WA ka wargi-wargi, ka jalmi-jalmi ayeuna nu kenal. Ladang naon eta? Ladang ngahotspot. Ladang naon cenah bos? Ladang ngahotspot. Sok Bapak ketika Bapak ngadua ku Allah teu langsung diijabah, mungkin Bapak ngaduana eueuh kuotaan. Puntennya ngagambarkeun kitu teh sanes berarti nyarupakeun. Ieu mah abdi mah masihan gambar, masihan penerangan. Kunaon urang ngadoa seueur diijabah langsung atanapi bet sami jeung kahoyong urang. Lamun ngadoa ibu sok langsung diijabah ku Allah teu? Henteu kan urang nyuhunkeun ya Allah gampilkeun meuli abdi. Nah hayang urang aya nu malih. Ya Allah regreg pageuh ke rumah tangga abdi. Nah kapangi HP salaki ngagoler keur bobogohan jeung rana. Ketika urang ayeuna naon kahayang urang nu dipanjatkeun ka Allah, diucapkeun ibu semoga ibu tadi ujang kintunkeun artos moal kadangun ku budak langit. Naon sababna da eueuh kuota. Coba geus ngahotspot makan lungsur. Coba urang ngahotspot, ka mana ngahotspot? Tuh kanu bogaeun kuota. Saha nu gaduh kuota? Nyaeta para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Di antara jalma manusia nu khosyah ku Allah Ta'ala adalah para ulama. Belah dieuna para ustad, para ajengan tuturkeun kiai ulama ustad ajengan nu aya di lingkungan urang. Sok caketan para ulama, hirup hayang barokah sok ngahotspot ka ajengan. Datang ka pangaos santai teh keur ngahotspot teh. Pang tarik-tarik nama ka wifi ini. Mana wifi nu mantak nyambung jeung Allah Ta'ala, tah sinyal ti Allah ageungna di mana? Di majelis taklim, di masjid. Sok urang angkat ke masjid. Ketika aya masalah naon bae, angkat urang ke masjid, nyegruk nangis dirinya sabat dan netepan sunat, netepan hajat munajat ke Allah Ta'ala. Yakin dari masjid mah baitullah, ai baitun teh imahtullah teh Allah, lain Allah aya di jero. Tapi di antara tempat yang wusul ke Allah Ta'ala adalah masjid. Jadi intina hayang nanaon urang sok ka Allah Ta'ala sing daek ngahotspot. Dan mantak ngahalangan karena kahayang urang teh Bapak Ibu adalah min ma'asi wa dunub kusama lobana salah jeung dosa urang ka Allah Ta'ala. Ketika urang migawe amal hade istighfar belum tentu langsung bersih da urang geus loba pisan dosana, maka ku ngahotspot mah tereh ya. Bade ngahotspot bade sok aktifkeun wifi-na ku abi dibukakeun hotspot pribadi. Sanes Allah anu korek bilih cek ibu teh mana Rahman Rahimna Allah, mana ayeuna Mughnina Allah, nu maha beunghar teh Allah, mana atumunnya Allah beunghar mah urang teh ngeri cumponan. Sanes Allah nu lepat da urang hirupna jauh jeung aturan Allah, jauh jeung sarana agama Allah, jauh jeung ulama-ulama anu istiqomah. Halo? Wios abdi nyariosna kieu wios. Urang berpikir para wargi sadaya, terus nyalahkan wae pamimpin gara-gara presiden anu teu mawang perubahan. Satongtong urang ayeuna hatena masih kene kotor jauh jeung Allah Ta'ala, nepi ka iraga sing ganti presiden kumaha ogenan tatap para wargi. Abdi percaya basic Islam anu masih kene kuat nu istiqomah adalah di daerah.
Setiap malam saya selalu keliling ceramah, selalu mengatakan bahwa negara kita saat ini dan kita semua bukan saja dihadapkan dengan krisis ekonomi, tapi sudah masuk terhadap krisis akhlak dan krisis akidah. Mantakah hadir para wargi putra putri urang, ulah waka ngeunah dahar, ulah waka tibra sare lamun budak kurang masih kene teu daek ka masjid, ulah waka ngeunah dahar lamun budak kurang teu wawuh jeung majelis taklim jeung pondok pesantren, maka tempat anu aman di zaman ayeuna seperti zaman Nabi Nuh alaihissalam, diwatin numpak parahu Nabi Nuh nu salamet. Mun budak kurang hayang tenang bebeseun ka pasantren, imah pasantren nu caket di desa kuring bukti urang kan pasantren. Ulah ieu mah urang teh alumni tapi budak urang teh masantren. Kunaon arep teh? Lain bisi sare urang mah. Ya ibu, sing kersanya natepan sunnah osok duha, osok duha, osok sabarejin, osok dua, dua hari ibu kaperyogian kalau seueur sakedik atuh maka masang nage masih ibadah nauge kudu nu seueur, duha na 8 hari seueur kaperyogian kalau mah ima duha na 2. Abi mah hayang hasil proyek abdi pokoknya mah 100 juta lamun hasil mah berek kasupan anak kencreng 2000 jelema korek ya duha ibu 2 atuh kualo teh buruhna teh kapanan sakedik terus we kalau teh maksa Allahumma in kana rizqi fi samai fangzilhu ya Allah anu di luhur lungsurkeun anu nyumput tamrahkeun maksa kalau ari urang ibadah kalau teu maksakeun ngemut atuh coy. Urang mengadua kawa saya ngegel cengek kumaha ayeuna digegel ayeuna karasa ladakna model ayeuna parentalo diengke-engke mikir atuh tah kitulah ti pusat banyak aya di dieu nu tepan lohor 1/2 aya setengah genep kakarak salat asar aya atuh kana parentalo diengke-engke ai kana ijabah doa yang buru-buru model duha ibu sabari duha teh 8 engke deui urang natepan hajat osok natepan hajat dan geus cenah kena ngeureut geus lain hajat ngawinkeun cece hajat di dieu mah urang seueur kaperyogian kalau sok natepan hajat teras naon deui natepan witir osok natepan witir sabaraha hiji witir nu osok hiji 11 kakang tahajud osok osok tara nu jujur sia osok tara kadang-kadang kakantun aya kakantun 7 kali tina samingon aya petara udang penting mosok oh kamana ti WC kamana sare deui yeuh dina asrorna nya urang diguar jalma nu sok ngalanggengkeun duha nu sok ngalanggengkeun tahajud nu sok ngalanggengkeun natepan hajat natepan witir maka ku Allah bakal dicabut tina antarana balai fakir dunya berarti mikiran duit imaker salat mikiran no nyatan itu tuh salat lohor Allahu Akbar salaki jeung naon cenah deungeun angke datang 1/2 dadina kulkas teh kuraya nok teh hiji dek meuli eueuh budak ka di lemur 4 berarti na kudu di di campuran cenah ku tarigu Allah rakaat ka hiji cenah aya keputusan rakaat kadua geus lah mending di dadar pokona mah make tarigu tapi teh jeung naon tariguna nya namureun mah karasa uyahan mungkul teh heula tuluy ruku cengkatina ruku teh kayak kita uang nempok tutorial
tahiyat awal teh mikir asa mending kene make cabe beureum atawa mending kene make bawang daun wungkut. Rakaat katilu boga keputusan bahwa ieu teh ulah make cabe beureum sabab budak meuletik bisi ngadahan. Rakaat kaopat ning di kumaha ieu dibuleutkeun atawa dibeberkeun atawa diteuk-teukan. Eta salat ketika salam beres nya goreng endog. Komo mikiran dunia batur mah Gusti abdi teh kieu teuing. Ajeng-ajengan dunia teh berputar geuning urang mah teu muih-muih. Sakapeung mah cenah sok sirik ya Allah kata tangga. Salat tara ngaji tara miliknya mendiguguri empalan. Boga taneuh 500 bata di dieu imah kabeh. Mun mukakeun jendela teh jam 7 beres-beres asar. Da lega. Mun mukakeun mun aya ngongkot teh kudu kana ojek online da jauh. Kali urang cenah imah ukuran 3 ka 4 es dia modal di dia. Kamala mun musim hujan geuningan eta bala locor pindah emeh jeung baskom ke ka imah jiga rek marawis. Nyaah cai soca pakai pikiran dunia. Urang malamun keur beunghar usaha keur mujur budak keur bala keur cager eueuh kabingung asa meunang urang. Terus geus sagala eueuh mah ya Allah ya Karim. Sagala teu boga mah ya Allah. Gusti ya Allah. Tapi leuheung berarti jalma nu kitu mah alus ku sangsarana, alus ku kokorona, da lamun dibere beunghar mah teh eling-eling. Ulah nyebutkeun Allah teh nyaeun ini posisi yang terbaik dari Allah. Naon anu tumiba ka urang itu takdir anu khairihi wa sarihi minallah, tarimakeun ku urang. Tinggal hadapi, hayati, nikmati, jalani. Yang naonan urang mikiran dunia batur tatangga nu meuli motor ceuceung mah bulan. Sakapeung mah da ibu masih nu gelo. Punten bunya tatangga geuningan meuli lomari ditoong ku ibu teh tina janela teh. Teu cenah lomari naon we cenah. Nganyuk nya cenah. Jeung budakna teh ngomong terus cenah mah. Itu cenah meuli lomari ti mana duitna menang nyegik teh. Sampeurkeun kadinya cece cenah namut saku api-api. Ieu cenah geuning aya lomari mohon. Di manehna nu nanya. Nah teh nya cenah jati tisu. Jati tisu we lo kajero nyekel. Oh ieu mah tisu. Jatina mah sisi ngahungkul. Kok cece nu nanya. Kok cece nu nemalan model. Kamu tukang nyamungan kah ibu? Oh, nogan bro ngangkrap. Balik deui dia obrol balik deui. Kamu ya dia bisa tukang hajatnya kade. Lamun masak daging lajana diparud sia. Kamari urang ngaji ka Garut keur. Bararada kita lajana nyopot aja ti lusiki. Panjenengan cek wanita teh sempeun daging rangke klohokin teh kusia di teh malaja. Sing sabar ibu sing tawakal punya sok duha tahajud bu ya lamun ibu enjing caroge bade ka kebon atanapi caroge bade ka sawah ketika katingali manggul pacul ngalengkakeun sampean ibu keur barang damel naon wae lesotkeun keur main TikTok lesotkeun keur di dapur ayeuna masak jeung nyeuseul lesotkeun anterkeun salaki nepi ka sawah sanes nepi kana lawang panto cicing kieu ibu juga begu meunang ngagebug teh salaki geus ngaleungit salaki nepi ka sawah ibu buru-buru beberes ka jaman ibak abdas teras ngamparkeun sajadah ibu di mukena natepan duha insyaallah salaki na nepi ka sawah dibenyeng eta macul teh maka belut anu bijil. Tapi lamun salakina ka sawah ibuna kalah main TikTok dibenyeng teh eta pacul orek kobra. Batur mah cenah salaki teh gampangan usaha naik salaki abdi mah cenah manihara resekeun ibu eta pamasihan ti Allah. Ulah sirik bu. Komo nepikeun ka fitnah ka batur mah. Komo hayang minta diberesan mah teu kenging. Sok ibu duha.
ibu tahajud atau minimal ladang tahajud teh bisa bageukeun kongkorong atuh Bu. Deui mah aneh make kongkorong teh locot deui leres teh sok locot eta kongkorong ulah nyalahkeun toko emas ibu eta masalah ibu we nya hiji waktos ibu teh ka warung papangi jeung tatangga nepak kana tak-tak hei si mama cece damang sanes damang-damang cece cenah teh seueur angin puting beliung sia ai tangkal kalapa teh kapan anu geus bumi abdi teh nu cece kebona muhun ih cenah penol-penolan wae sok sieun runtuh lamun runtuh eta dua tangkal dengan bumi abdi engke abdi is dek sakola wargi akhirna ku ibu teh dituar tangkal kalapa teh dua tangkal teh meunang artos 50 juta kan dijual jeung kebona cicing kumaha urang ibu teh angkat ke itu mese orang 50 juta terus segede nung suku dina ke ngampikeun hayam di geron akang ka dieu ibu teh calik dina perlas tudungna dikaluhurkeun dicekahkeun SS na teh digegel salaki na nyampeutkeun pangmasangkeun cenah bapak tah ieu cenah SS na cenah bisi ngait kana kutuk teteh teteh ini teteh salaki na nyampeurkeun mawawat 2 meter jeung geger geus dipasangkeun SS na tuluy dibuludan ku kawat tuluy ayeuna dipageuhan ku geger kan bisi nyeri ceceuna kana punuk maka nyokot hansaplas aya 20 siki matu mah jeung ulah menit ngan ibu menang katenangan ieu kongkorong lah pageuh moal ngagolos teu duha mah leungit sia tengah wengi atuh anu kaketrok satengah 2 Assalamualaikum dibuka ku ibu teh bisi culik geuning anak mah si Bang si Asbata mah si Epre di Batu Tilu aya naon anak ing cenah datang ti kota didamel di Jakarta menangkeun bojo di ditu mulang ka dieu tengah peuting ngan teu wani nanya jauh kayak budak teh sina ngopi heula sina ibak heula ku cihaneut geus panglaheurkeun ujang jeung emam heula ujang tah ieu cai haneutna kumaha tah kopina tarik minyu mak ngadagoan ibu teh gantosan deket TV nah kasarean nyaring-nyaring teh kapan bade subuh budak teh begitu nyaringnya ujang cenah sok emam heula dahar budak teh bade lami di dieu kalah ramisak mama apunten cenah kamari mama teh nelponan ka abdi teh basa presa sekolah geuningan budak teh sabasa saman teh ka dieu cenah mama hapunten ayeuna deui abdi teh ka dieu teh mama hapunten deui piduakeun incu mama teh budak abdi teh keur morolang layangan cenah kagele toronton sampean ayeuna teh cenah di rumah sakit diamputasi kedah aya artos 30 juta mama akhirna nya ngadongeng ka bapana bapak kumaha cenah itu walungan mau dijual payu mau eta mah ti cenah kakarak beres cenah dijual ulah cenah eta mah sarana agama geus atuh mamah nu teres cenah ngajual kongkorong mah da ngajual balong mah kapan nu batur akhirna ngajual kongkorong teu leungit deui ibu batur masalah kina darata rek puludan teh minimal transfer ieu mah eueuh ibu teh cicing dina kursi tadi isuk-isuk di dapur bari ngasur-ngasur sana salaki teh da ditelepon teu nyambung di SMS di WA teu dibahlas tanyakeun kabaturan mah geus eueuh teu digawe deui di dinya akhirna ibu teh kapan tersirat bari rumah teh salira ayeuna ayana di mana abdi leungiteun salira ayeuna ayana di mana ku teu sangka salira miduan cinta biasa ente biasa nya biasa nyanyi nyawer seorang orang acam rawargi samudayana iwati urang munajat ke Allah Ta'ala yang ngesek jam 12 pada arwe atau hari ini nu kadua urang
dina memperingati maulid Nabi ya urang sing langkung mahabbah ka baginda Rasul, sing sering urang maos sholawat ibu, sing sering urang maos dikit, sing sering eling urang teh bu, ulah ieu mah salaki keur mah hese duit ibuna atuh kasalaki teh curag carek wae. Salaki anyar datang ti pagawean kakaraknya turun tina motor ibu ngesulak cangkeng mana duit Gusti ya Allah keur mah salaki teh capek ja baeungap paeh batak ieu bapak-bapak hati-hatinya ayeuna teh seueur kematian teh nyaeta bapak-bapak anu yuswana 45 tahun ka ditu kunaon cenah maotna ku usum sanes tapi maotna teh ku sabab teu sabar yang hareupan pamajikan anu ahlakna kurang waras. Insya Allah di dia istina saroliha, amin ya rabbal. Ciri isi solihah teh pokoknya nama imahna aya pantoan. Ya ibu lamun salaki anyar datang di padamelan ulah ka ngomong-ngomong duit kewek sare ngomongkeun duit. Da ka ciri ieu salaki anyar datang di pagawean mawa duit jeung teu mawa duit tina leumpangna ge ka ciri. Teu mawa duit mah leumpangna kieu tah nyoloyong. Beda jeung nyana kartu, cenah kartu mah kita. Hagegat kieu leumpangna ge. Ciri naon eta Bu? Nyelo anyar. Menyaloba duit ade ibunya biasa nama salakina teh datang teh nya kana Grab kana online ieu mah tengah peuting di ditu tuh di mana tingkah wali leumpang jaba di udag anjing deui senalna teh leungit sabola tambah di calana teh bolong keketrok setengah 3. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Si ibu kapan kebuka budak ketik masuk nyaring kan ya? Ibu teh langsung di mana? Saha tadi luar. Abdi, saha? Abas. Nya, bukakan ke pantai kokom. Budak leutik nyaring kayak bapak aing, Abas inum aing kokom. Berarti aing teh baskom. Tok cenah bukakan atuh pantona cenah. Atuh si bapak teh kela cenah ka nyusuan heula. Cicing we nangtung hareupeun bumi kana tihangan geuning enak. Bari udu jarum coklat sapotong deui geuning. Waduh, nginget-nginget tadi dina mobil di Jakarta di rambutan nepi ka dieu eta sajok jeung istri anu geulis. Mulus nyemporok lagi saja kali kana sungapanan. Begitu urang tungku teh kapan katingali eta katepelna teh. Kabayang atuh geus sono ka istri jaba malam Jumat ya Allah ya kali kabayang eta nah atuh ngaran udang sare atuh Bu buuk ngareruwi jaba ieuna ogenan geuningan aya naon aya koyo cabe bau PPO kutang tutubuan nu sabelah mah talina teh geus tambahan ku karet ban make kutang anu soeh ditambah di dasarna ge sararoe kabeneran lampuna teh pare mukakeun pantau atuh ngarewe eta salakina ruas Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun lain cenah akang aing meling juri ditempokeun ti kadeukeut geuning pamajikan urang dan kusabab bau PPO teu ditangkep sono ditangkep bau koyo cabe jeung PPO akhirna mah ngarenghap heula ditangkep tengah ngarenghap ditangkep sakaligus mak harita kene salakina ngagoak naon sababna olet napel dina awak ditempo tekan ucaan rarud we jiga ku kereud ngan kusabab sono ka bojo dipangku ta eta bojona disimpen dina kasur salakina mundur 10 langkah tuluy jungkir ngak dipilihan istrina eta mah istri ngagoak kakang aya naon nyai awak kakang teh kapanan bagang 40 kilo nah abdi berat-berat teuing ai pek teh berat teh rangsongna can di udar jerona teh kampak kada gaji semen 10 sak mata krek boga budak soleh anu kumaha lamun kolotna salah sing loba ngistighfaranan diri heula lamun budak urang oleng berarti urang pernah oleng boh ka kolot boh ka guru urang sabab budak mah adalah kalangkang hayang nyaho kehidupan rumah tangga hiji jalma teu kudu dibukakeun ayeuna tina jandelana diintip tempo we kalakuan budakna lamun kalakuan budakna berarti bener rumah tanggana ieu mah bener indung bapana mah tapi budakna oleng berarti masih kene jauh eta
budak jeung kalakuan sepuna aya keneh PR. Ketika bapak aya kemampuan sok bereskeun ka ahlina fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Urang teu mampu ngadidik budak supaya soleh, terapkeun ka majelis taklim. Sabab hiji-hijina tempat yang nyolehkeun budak secara syariat adalah majelis taklim jeung pondok pesantren. Sakola mah di mana sakola nu mampu mencetak budak supaya soleh? Allah. Secanggih apapun sekolah, tapi kehebatan sekolah mampu mencetak budak supaya pinter, tapi teu mampu nyieun budak supaya soleh. Keun wae atuh urang teu jadi ajengan oge, keun wae bapak teu jadi tukang ayeuna ngawuruk oge. Nu penting bapak mahabbah ka tukang ngawuruk. Ketika ibu panen, ya panen menang 30 karung, anterkeun ku ibu 28 karung. Wakaseuri ka imah ibu. Ibu. Anu sakarung ka ajengankeun, geuningan butuh ku ajengan teh periogi. Nggak serba salah jadi ustaz nu mending ulah hayang bapak. Geura sok ajengan cicing wae di masjid cenah kanan pangimaran. Naik kana motor dina make calana ajengan cagak. Usum medar ajengan medar. Karena besok medar jeung barudak yang medarang layangan terang medar. Teu medarang layangan jeung barudak. Demi Allah abi mah nya meuli gelasan lain tina kas DKM tapi angore mah saran ngomel. Ucap atuh kok ajengan medar. Turun we abi teh medar ge aing mah ajengan. Salaki cuma medar tara ajengan lain. Usum kamari teh ngayeukeun ngaboborkeun balong ning ada sararaatnya. Kapan resep murak belut barudak teh abi teh miluan itu ajengan cenah murak belut ajengan murak belut sampai deui murak belut ge aing mah ajengan jadi mah murak belut tara ajengan lain ku sabab pusing lu gue tinggal kasalah aya we kasalahan teh diorek-orek. Dan itu adalah ujian Pak. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wabashshiris shabirin. Shadaqallahul azim. Ujian ti Allah. Lamun urang siap menghadapi ujian ti Allah, maka Allah bakal maparinkeun putuh ka urang sadaya. Tingali Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutna sayyidul awalina wal akhirin, tersukses pemimpin dunia. Kenapa? Nabi seueur pisan ujian. Nabi nu mana nu ujian? Kiai nu mana nu diuji ku Allah tahu? Bapak jadi uji ku Allah. Sok ibu bapak capek ngurus urang kali capek. Sabaraha hiji budak kaping loba ke 3. Tingali kiai ajangan mah loba budak batur deh. Abi ge puntennya murang kali gitu namina teh abi teh pasantren Miftahul Inayah pangarsa. Miftahul nama ti Huda, Inayah nama balat tina Indosiar geuning aja. Terus Inayah sugan we kitu sing janten doa mudah-mudahan sing langkung majeng pasantren di dieu sami sing langkung majeng. Capek budak teh sieun ku abi teh. Lamun aya abi kitu kakarak repeh budak teh. Atuh bisa miceun bahasa sasatuan atuh. Puntennya tuannya nyebutkan anjing mah. Kadang-kadang anjing monyet main bola geuning di pengeureun kobong teh. Anjing monyet cuma cenah teu banar. Aya abi mah ku aing dibola si anjingan we cek ning kurang. Pepe teh nyebut anjing. Abi mangkah nah budak teh anjing aya ajeng. Anjing teh gitu eta teh budak nu sok ngaos komo ngatu tah. Abdi ge pun bojo ti pasantren. Alhamdulillah ngan aya keur kacampuran jurig mah kitu we tos gelis. Komo angot teu mah santren kieu bapak keur hese duit kieu mah Pak urang teh asa eueuh naonan rumah tangga teh asa teu senyawa. Leres teh Pak. Sok pamajikan teh wani ngan Pak cenah anukeun nyebutna mah bapak ngan dieu we terus lapang anukeun mus baut nya. Moos deui pun bojo teh geuningannya juga hasupan buku tinjung cukup. Ya bapak sok nu bener gampang ngakun jujur Pak. Damar buku maya mah. Kita tinggal ieu beungeut tertekan ieu. Abdi karaos pati muruan pun bojo teh kau pilih teh bebeja. Buker. Gusti ya Allah. Abi teh tadi kan ditelepon lagi kang ajengannya bahasa magrib teh pun bojo nuju na tepan abi teh buru-buru we lupa kana mobil teh bebeja ka pun bojo ku tase. Wah asmut ke meureun bulang abi ke ketajapan ka dapur tos di mana? Tos bagernya
raja desa nyakin ngaji saya teh barang bawa. Ieu mah diragapan sakuna eueuh, dina mobil kardusna eueuh, beker sia. Daripada pasiangke di imah jeung mun bojo mending ayeuna we jeung kani. Sok aya kene waktu mah ka turun can ka dalam kardusna. Ieu sing sabak. Nyen kahadian maloba, kudu ku hartos wae. Sing bisa urang nutupan kaeban jeung dosa batu. Aya hiji kisah bang ngadongeng, biasa ngadongeng? Teu pareman ratu lampuna ngadongeng. Ini sae. Aya jelema nu tereh pae itu. Benda tetempuan di bawah seuri teu seuri kieu we. Eta karerencanganna caketannya kana cepionna Allah. Allah. Ayah hiji dongeng ya. Biasa dongeng guys? Ya. Ayah hiji budak sakola di sekolah teh ngadongeng ayah hiji raja boga anak dua kita budak teh sakola di sekolah teh ngadongeng teh ayah hiji raja boga anak dua dana sakola di sekolah teh ngadongeng ku guruna teh ngadongeng teh kieu ayah hiji raja boga anak dua terus nuer ayah hiji kisah ya. Ayah hiji raja ayah ibu-ibu teh kabaran awewe deh gelis teh terang istri gelis pemuda terang ku tilang dakem ciri alu gelis teh ku tilang dakem kurus tinggi langsing dada kembung eta patokan gelis tinggal dina Google aya tutorial cara nyangan awe nu gelis aya kita ulang layangan ge supaya ayeuna urang ngadulang layang ulah ele aya tutorial cara menangkap layang-layang yang telah lepas. Nah, ibu ketika salaki nyanyi nyawa di mati ngali dina YouTube aya tutorial cara menghadapi salaki anu rada edan seetik. Tang kita bakal aya Bu 5. Pertama ibu carikan mesin rumput. Hidupkan di depannya. Apa sih kita? Ngadongeng ya Bu. Aya tukang warung. Kan aya warung di kampung mah geuningannya lain ngajualan alat nu karituwung konya bangsa alat-alat mandi itu ya kan enjing-enjing terus kayak bala-bala leupet gorengan geuninnya. Tah aya ibu-ibu bae teu kaburu masak, ibu-ibu teh geulis salakina teh nyapa. Kadinya teh kaburu masak beureunan nyana luput 5. Ngadahar bala-bala beak 4. Teras ngadahar eta naon teh sorabi beak 10 jeung comro. Kali ngadahar sorabi jeung comro mah lila makan tuangan teh kan kemung, teu kanyahoan put gitu. Ari warungna teh ditungguan teh ku salakina. Pamajikan eueuh eta ras bias burung. Raraina teh nya soak atuh da isin langsung nangtung akang cenah sabarahaun. Bulan cenah teteh da abi mah teu ngadangu. Kewe cenah mayar mah kapun bojo. Alhamdulillah teu kadengnya tapi kan irungna meureun seukeut. Dan pasti ngangse corona mah saeutik. Justru cenah mang teh neng jabat teu ngadangu mang teh kapan ti masa corona beri kaina pangamung teh teu ngangse nepi ka tenang teh diuk deui alhamdulillah nu teh da beureum teh pameunteunna nya diuk deui tah ngadahar di bala-bala ngantosan istrina jol we istrina kadinya tah cenah teteh kapun bojo we da mang mah cenah teh ngadangu luak kieu kumaha nah bisa sampai ngiri kieu cenah bapa mereka ditulak ka sawah heula cenah peda boga cenah pepelakan tangkal cau 2 tangkal deui nanti acan dia dicebor cenah bari rek dikorek-korekkeun cenah itu nasisina ini teh ka ditu ka sawah mangul pacul begitu ngalangkungan leuweung pas nepi pisan are ka sawah celek teh atuh maka ketika harita kene Allah Subhanahu wa taala biwarang ka malaikat Jibril teplokeun itu nu boga warung itu teh hamba kami itu teh nu kudu diasupkeun kana surga kami ku sabab manehanna geus nyieun kahadean nyaeta nutupan kaeban nu jadi tatangga maka anjeun tah anterkeun ieu waluh badag geuningan dianterkeun ku malaikat Jibril mangrupakeun aki-aki ngangge jubah mang yeuh waluh
nganuhunkeun atuh geus eueuh soak kapanan seak lupat balik ka bumi. Mama ieu aya waluh nepi ka sawah henteu cenah aya aki-aki make jubah bodas mere waluh cenah ka abdi dinuhunkeun eueuh ngaleungit cenah sieun buka da Bapak buka ieu waluh bisa naonan eta waluh disimpennya dina meja bidnillah wa bidnillah nyanak bedog ka dapur bidnillah ieu waluh dibulang wah jerona teh siki waluh kuduna naon emas mau ada ngaji teh sakaya nu ngadengkeun kapan uing nu maca kitabna uing nu ngadongeng eta jerona teh siki waluh harita keneh dicanakan sikina diawurkeun di pengkeureun bumina harita keneh kemangan harita keneh buahan kacaritakeun anjeunna sareng bojona angkat ka tanah suci ladang waluh lain ladang ngawaruh ladang waluh bahkan inung bapakna sareng tatangana kabeh diumrohkeun tina ladang waluh tuh alhamdulillah mantak tidak kisah nu sangat singkat ieu urang tiasa nyandak hikmah bisi di dieu keur ngaos aya nu kitu teu kaninggeh ger ka batur angse ku sorangan tah engke mulang ti dieu teh dugi ka bumi bakal aya aki-aki nu mere waluh dibelah teh jerona orai kobra sakit pergikeun mudah-mudahan aya manfaat kali barokahna buah tomat buah peuteuy tamat euy aya tukang cabe di tengah pasar awak capek beuteung latar buah nangka buah salak buah durian itulah nama buah-buahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 00